Mitra kaum dangu Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna Dedemit Guha Sancang. Ieu dongeng karangan Watatang aina nincak bagian ke-18. Para mitra kaum dangu dongeng parantos dugi kanalika ieu para wargi si Jabrik teh nyeko ka Soleh ka si Soleh kumargi si Jabrik boga ieu boga anggapan yen anu maling nyimimi teh si Soleh kitu padahal si Soleh mah mais teu meuleuh memang leres anjeunna kantos narosan ka nyimimi ditolak ieu nu dijantenkeun ka sang tukangna kulantaran si Jabrik neken jeung boga anggapan yen nu maling nyimimi si Soleh. Namun sateacana iding ngawartosan ka si Soleh. Jadi si soreng iding teh mata-mata kitu. Mata-mata iding teh kitu. Ngajual info ka si Soleh. Jabrik cenah jeung baturna nyeko kitu mah urang teraskeun. Cep Soleh di barung kurupa beungeut semu geuneuk giler si Jabrik ngagiler kalawan ngiceupan ka si Gembol. Siga nu mere isara sangkan siap sadia. Caringcing pageuh kancing saringset pageuh ikat ulah kapihlaan babar ku batur. Oh, jadi Asep nu ngiwat mimiti teh nya? Si Jabrik rada seuri. Nah, make nanyakeun ka dewek sagala. Pancek si laing nu ngiwat mimiti teh dewek. Nu matak dor gerang ngayakeun tindakan si laing lamun nyamal leber wawanen masagi ku pangarti. Dikira dewek rek ngejat ning hareupan si laing nu goreng sangka manusia nu mitna gagabahna kerca tentrung teh sia nyangka ka dewek ngiwat nyimimi sok geura budi sia Jabrik cek Cep Soleh teu kuat nahan pi amaraheun bener si laing untuk so Soleh setengah losin deuleu pantar nu kitu patut ku aing moal si ku aing dising hareupan deuleu cek Cep Soleh bener-bener nangtang atuh puguh we Eker mah eker si Jabrik geus aya niat hayang ngajajal. Katamah-tamah aya kukubu kitu ti Cep Soleh nu teu loba miceun waktu harita si Jabrik miheula nyerang ngagunakeun peureub lempengan beungeut Cep Soleh nu dibarung ku hate nguntup nguyuh. Tambanan si Soleh. Kilek dek. Pigalang leungeun si Jabrik ditakis. Hush. Balik si Jabrik ngabistelkeun peureub teh montong ngakiwar deuleu. Pengajar sia. Cek si Jabrik sanggeus dibistelan peureub nu katuhu gagal diaplus ku dampaleungeun kenca meberek ngakitik ku ceuli seak deuk ditakis deui ku leungeun katuhu Cep Soleh atuh puguh we keur si Jabrik ngarasa panas dua kali ngayakeun tindakan teu hasil tina kituna si Jabrik nyentok leungeun Cep Soleh ned solonton Cep Soleh rada nyolonton sedang siku kenca si Jabrik rek ngahanca tulang ija ngan orokaya sasat Cep Soleh lain atah-atah pangabisa sakicep ngarengkog bareng jeung kitu punuk si Jabrik dibanting tijijir jabron solonton si Jabrik nyolonton tapi teu wudu sakitu mah kawilang tahan teu kungki nyuk seru gilek malik kabireungeuh Cep Soleh nyusul tepus rek ngahanca beungeut tapi ku waktu ieu si Jabrik cukup rikat harita gentak ngadoyongkeun badan keblos kemporan Cep Soleh nyamos gilek si Jabrik muterkeun badana kabireungeuh kuda-kuda Cep Soleh rada pajengkang seak si Jabrik nyepak suku Cep Soleh nu kenca dek juralit Cep Soleh ngajuralit dituturkeun ku kipratan ramo leungeun si Jabrik kana beungeut prak bru Cep Soleh ku waktu ieu ragrag nangkarak bengkang puguh si Jabrik meuni asa suka kakara bisa ngaragrageun jadi lawan sakitu geges reueus asa unggul nu matak ge jadi jawarata ulah ye jadi jawarata kene ulah bakal ngasan aing deuleu sia tarimakeun dampa suku dewek sia jawarata cek si Jabrik bari luncat rek ngajejak beungeut Cep Soleh tapi keur Cep Soleh teu eleh rikat harita dampa suku si Jabrik geus nampeuk kana beungeut tengah gentak ngagulitikeun maneh tigi ka gigir atuh si Jabrik ukul hasil naik nyerag taneuh korejat Cep Soleh ngorejat bareng jeung malikna si Jabrik sakilat peureut Cep Soleh ngahanca careham jabrot janoh sia dayagdag si Jabrik ngadayagdag geus kitu Cep Soleh henteu mere kasempetan deui waktu si Jabrik keur ngadayagdag teh ditong tak-tak-takna ned solonton dua peureub Cep Soleh rek nyusul tepus ngahujanan sirah
Tapi si Jabri ku waktu ieu teh eleh rikat ngagentak ngarenek mikeun gempuran ti pihak lawan. Blos hiuk si Jabri males rek ngabanting sirah nu jadi lawan ngan hanya gagal lantaran Cep Soleh lain lawan atah-atah. Sasat geus meunang panggembleng ti nu jadi bapa. Harita Cep Soleh rek ngabanting sirahna teh rikat ngarengkog bareng jeung kitu ngarawat lengan si Jabri kurinya kilak si Jabri malik kabelah katuhu sakiceup kabireungeuh ke kemplong Cep Soleh molongpong kalawan teu loba nu diijir deui harita peureup kenca si Jabri ngahanca ke kemplong kieu jabron jari jeug Cep Soleh jajari jeugan taksiran gempuran si Jabri cukup rosa anu eueuh kasabaran deui si Jabri ngabistelkeun deui harita dua jurus lempengan dada jurus sakembaran anu jadi lawan harita teh sabrut gilak Cep Soleh teh eleh rikat ka dada anu jadi lawan hapunten gilak Cep Soleh teh eleh rikat panonna ngagentak ngadoyongkeun awak kabelah kenca sarta terus luncat ka sisi sedeng dampa suku nu katuhu teu antepan nojer kana bobokong dek solonton si Jabri nyolonton ngan teu kungsi rubuh manehna gentak mali orok kaya Cep Soleh leuwih rikat manehna kesit nyiprat puhu ceuli ku leungeun kenca prak lengak si Jabri ngalengak keur kitu disusul tepus cukang irungna digempur ku peureup katuhu gajerot aduh dayagdag si Jabri ngadayagdag taksiran gempuran nu jadi lawan cukup rosak kalawan tumerapna rada lumayan da pugut tenggelan nu dibarengan ku tanaga batin ku harita si Jabri daek teu daek rubuh nyang saya dina gawir. Tina kituna Cep Soleh leuwih garang manehna kakara ngalugas bedog rek ngahanca nu jadi lawan. Sedang iding nu keur nyumput dina dapuran saliara teh kuat kapeureum dumeh Cep Soleh ngalugas bedog. Bedog Cep Soleh diemat rek napas tak-tak. Ngan edas, ku teu disangka-sangka tu si Gemo rikat bebela pati. Manehna luncat bari ngalugas bedog sarta dipake ngabanting bedog Cep Soleh. Dibarengan ku sora ngagarewok. Sabar bung! Tang bedog Cep Soleh awor jeung bedog si Gemol. Kuat ka ngaburicak bijil kembang seuneu. Atuh puguh Cep Soleh ngarasahan heeh jeung tamah panas, harita ngagentak malik sarta nyorongot. Kurang ajar sia setan, cek Cep Soleh ngagorowok bari sabrut narajang si Gemol. Bareng jeung kitu bedog Cep Soleh ngubeng siraheun si Gemol. Lep celeng si Gemol luncat ka beula katuhu. Nu kabeneran harita si Jabri ngorejat nangtung sarta ngalugas bedogna. Seret buk bedog si Jabri ngolebat ti gigir rek ngahanca cangkeng. Ngan edas anu teu disangka Cep Soleh seukeut reretna. Harita luncat ka hareup bari bedog dipake nadah bedog ti si Jabri. Rang bedog peurup jebrod peurup kenca Soleh ngabanting sirah si Gemol. Solontod bru si Gemol rubuh sedeng amarah Cep Soleh ka gila-gila harita. Si Gemo anu kerenyuk seruk teh disusul tepus punukna ku bedog ngan orok kaya si Jabri nyeredeug bari nyudukeun congo bedog lempengan pisan ke kemplong Cep Soleh mangkaning harita pramita apunten Cep Soleh jeung si Gemol keur adu hareupan rek silih hanca ku bedog apunten bikan nyelek ieu puguh we kabingeun aku iding masih keneh nyempod harita teh. Dina dapuran saliara menila lenyapan sok sieun Cep Soleh nemahan Rajapati dibongohan ku si Jabri. Ngan untung harita Johar gentak luncat kakara bebela pati. Suku si Jabri direngkas curalit pelang si Jabri kawas nang kaasak murag dina tangkana tibebeut nang kuban. Kulipak si Jabri malik nang karak. Kabireungeuh Johar ngaheumatkeun bedog rek narok tarang si Jabri. Tapi ku edas pikeun kapinteran si Jabri rada lumayan. Harita bedog Johar rek ngangkang lempengan beungeut rikat manehna ngagulitikeun maneh ka sisi dina gerakan ucing ocon bareng jeung kitu bedog teu antepan ngolebat di handap rek nyacar bolang suku Johar. Siat sakilat Johar ngajaul mikeun pibahyaeun ti si Jabri kakara ge Johar napak kana taneuh rikat si Jabri ngorejat harita teh para mitra sadaya hudang deui terus nyeureudeg bari bedog dan nyamuk rek nigas punuk lep Johar rikat ngalelepkeun sirah kolebat bedogna nolebat rek males ngahanca cangkeng tapi si Jabri cukup rikat manehna gentak ngejat ka tukang krang bedog Johar meunang 3 kali dipake nadah bedog si Jabri. Harita opat bedog ting kolebat ting buricak bari jilan kemang seuneu pada dipake nadah serangan ti pihak lawan
Opatanana pada sarua cukup kawani cukup rancingis. Saurang oge can aya nu kabinangan anu matak ngabahayakeun. Siga nate tibatan salah saurang aya nu boboleh kitu bae, leuwih hade ngajoprak di pakalangan. Opat jalma tarung asa beuki rongkah sedeng harita waktu geus nyedak ka magrib, malah geus kadenge sora nu azan hawar-hawar. Waktu opat jalma keur silih jajal ngadu jajaten, guru tak saurang aki-aki anu teu kanyahoan ti mana torojolna. Ujug-ujug aya di eta tempat nu keur dipake jojoh patutunggalan sarta pok cacarita. Agus menggeus nanaonan ngadonsek iri alapati? Ngadonsek iri silih alapati jeung batur sorangan? Are linde marane teh ha? Marebutkeun naon barina oge? Lalampahan kawas sarato we. Batur marinit ka masjid ngadon aribadah. Ari silai ngadon ngaradu jago. Manggeus sia badul eureun. Pece lamun teu eureun bakal leuleus sia kabeh. Pokna saurang aki-aki bari niup kanu keur jojoh patutunggalan. Dadak sakala opatana ting kadeprak lir kapuk ka ibunan leuleus taya tangan pangawasa kalawan bedogna plak peluk marurag kana taneuh. Geus ting kadeprak mah aki-aki teh seuri ngahehe. Ayo gerah harudang deui sia kunyuk rawun. Montong ting kadeprak kitu kawas nu lalumpuh deuleu. Pokna atuh opatan pada ampun-ampunan. Lantaran sakujur badan karasa leuleus lungse taya tangan pangawasa. Leuleus beak kadaek teu kaduga nangtung-nangtung acan. Harita si Gemol kawas nu heueuh make wani nembal. Untung jeung ceurikeun aki, dikira kuring moal bisa nangtung deui kitu, tinggal dikeje si Gemol terus dipakidulan. Umat satepak teh aya ku gede sungut euy. Cing pe kainya harinya mah terus dipakidulan geura nangtung sia Gemol. Cek aki-aki teh para wargi. Bari teu boleh seuri ngahehe ari si Gemol harita kawas nu heueuh. Manehna rek nangtung tapi teu kaurek nangtung geus kadeprak deui diuk. Ceg si Gemol nyekelan kana tangka cau tuluy maksakeun rek nangtung, meuni siga nu tiba beregeg. Tapi batan bisa nangtung kalah bujur di sada nyeprut tarik naker. Aduh, bari ngadeprak deui para mitra sadaya. Atuh para wargi sadaya aki-aki seuri. Nah, ya terus dipakidulan gitu. Kitu patut teh ngadon kabesekan tina bujur eta kana apot. Bae krek kumaha bipeteun ilaing ayeuna sia. Lamun teu ampun ku aing moal dibere jag-jag deuleu. Cek aki-aki nu teu dikenal ku opatan oge. Geus kitu masih Jabrik jeung Cep Soleh katut si Johar. Meh bareng nyebutkeun ampun malah si Gemol ge akhirna mah menta dihampura ka aki-aki teh. Para mitra kaum dang, sabada nu opatan ampun-ampunan mah atuh harita si aki-aki teh nyarita deui. Oi sega imarane geus ampun mah kalawan moal rek sakali-kali deui tarung jeung batur sorangan. Ku aki dibere jag-jag deui ka Wasasari ngan reungekeun ku sararea deuleu. Silaing opatan mah nu salah. Opatanana pada teu boga pikiran ngadon beunang diadu dombakeun ku batur sorangan. Nu sabarna silaing jadi adu dombakeun ku batur sorangan. Tuh nu boga dosana mah keur nyempo dina dahan dapuran saliara deuleu. Cek aki-aki bari nunjuk kana palebah dapuran tangkal saliara. Jelasna manuduhkeun si Iding. Atuh ret opatan ngareret ka palebah dapuran tangkal saliara. Sedang Cep Soleh jeung Johar geus teg sangkaan ka si Iding anu memang nya si Iding nu jadi gara-garana. Aki-aki niup kanu opatan kalawan dadak sakala. Opatanana harita barisan nangtung deui. Sedang aki-aki sakiceup geus ngiles teu kanyahoan ka mana korolosna. Harita Cep Soleh ngagero ka si Johar. Johar, tewa ku ulak si Iding euy. Kurang ajar manusia ngadorek nyilakakeun ka sararea. Sok urang tewak Johar. Cek Cep Saleh ngagorowok. Sedang Iding geus boga rasa sieun manehna gentak ngoreja terus ngaberengbeng lumpat. Belenyang-belenyang ku sararea pada ngarudag. Si Iding meuni teu sirikna notog-notogkeun maneh lumpat ti babaranting. Jeleng-jeleng luluncatan kana susukan mangkaning harita geus poek hampir nyedak kawan Ci Isa. Harita si Iding terus dibeberi ku opatan nepi ka anyog ka hiji tempat anu sunyi. Les si Iding ngiles ti eta tempat atuh nu ngarudag jadi leungit udagan. Opatanana rugreg areureun ambekanana ting haregak. Bari panon rutret ka sisi kagigir ningalian si Iding leungit. Sok padahal si Iding harita teu sabaraha jauh ti nu ngudag. Manehna keur nyempod deukeut tangka jarak kahalangan ku tangka taleus padang jeung ku tangka sere.
kojengkang Cepsoleh jeung nu sejana ting kojengkang bari bedogna dilalaga rek ngintip si Iding. Ketayap si Iding ke ketayapan maksud mah rek ngejati eta tempat lantaran nu muda geus deukeut. Ceuk pikirna sieun padanganiaya. Sanggeus si Iding rada jauh nu kira-kira 10 meter ti nu ngarudag harita teh para mitra sadaya. Ujug-ujug gebros Iding ngagebros kana jero kuburan anu jerona kurang leuwih 2,5 meter. Tolong! Harita para mitra si Iding ngagoak tulung-tulungan sedang nu ngarudag ting raringeuh ngadenge sora nu tulung-tulungan kadenge nama asa jauh. Hah? Saha nu tulung-tulungan euy? Cing sidikeun sora saha kira-kirana? Cek Asep. Cepsoleh rungah ringeuh. Teuing atuh da teu pati sidik. Sugan maneh Jabrig, gembol. Apaan teu kana sorana we? Cek Sep Saleh ngareret ka si Jabrig jeung si Gembol. Sarua kuring itu apa? Cing urang susud euy ka belah wetan lantaran kadenge ku dewek rada belah wetan euy. Cek Cepsoleh tuluy tinggaridig nyusud kana datangna sora nu tulung-tulungan. Sok padaha nu tulung-tulungan teu jauh tidinya. Cungungung anjing babaung geus mere tana baka datang makhluk jurig. Tolong! Cek si Iding tetap tulung-tulungan bari roroesan hayang hanyat kaluhur. Tapi teu kaur naek meus-meus sorosod sukuna nyorosod ka handap. Tina kituna Iding lah-lahan ngajol kaluhur. Kalawan leungeunna bisa nepi kaluhur. Ngan teu ku hanteu barang rek ngalacat naek ka bireung aya oray welang, ngaguprak tina dahan samoja, ragrag ka deukeut manehna. Atuh Iding ngagoak bari ragrag deui ka jero kuburan. Iding ngagedebut labuh bari ngagoak. Korejat hudang deui dibarung ku amekan ngahegak hawa awak ngadegdeg. Panon rarat reret ngerasa kaget nah aya kuburan jadi ngalegaan. Ret Iding ngareret ka belah katuhu anu antarana kurang leuwih 3 meter nyampak anu ngajepat awewe. Barang diteges-teges si horeng anu ngajepat teh Nyimimi. Hah? Aya Nyimimi? Mimi? Ceuk reneng hate si Iding keur kitu ujug-ujug belesur. Nyimimi siga nu ngapung kaluar tina jero kuburan bareng jeung datangna sora anjing babaung. Ti eta tempat sanggeus Nyimimi kaluar ti jero kuburan, nu teu kanyahoan ka mana losna, datang sora nu sasegrok teu beda ti sora bagong. Gilak si Iding malik anabreh gigeg-gigeg rorongkong ugang igeg, nyampeurkeun gadona atok-atokang. Kikikik seuri siga nu ngeuna. Kitu seurina rorongkong harita bari ngadeuketan ka si Iding. Ampun tolong. Cek si Iding para mitra gogoakan harita teh bakat kusieun. Harita si Iding unur-unuran bari leungeun uyup ayap ka sisi kagigir. Cegan awi urut padung sarta teu loba nu dipikir deui. Awi dibabukeun peletak rorongkong dibantingan ku awi tapi teu kerel-kerel. Dangaranna ge jurig atuh malah seseurian siga nu suka. Si Iding teu bisa ungah peta manehna calawak. Lantaran dicekek ku rorongkong gelek-gelek getih kaluar tina sungut si Iding. Jurig seseurian asa suka. Dumeh geus beunangan gebru si Iding ngagebru tapi sakiceup. Raga si Iding ngabelesur kaluar ti jero kuburan siga aya nu malangkeun ngajurah roh sisi kamalir. Sedeng tina jero kuburan aya nu nyoropot teu beda ti haseup les leungit. Para mitra sadaya heuleut setengah jam sanggeus si Iding korban kalawan ragana ngajoprak sisi solokan. Di kajauhan rentang-rentang aya saurang lalaki nu keur neang cai bari mawa batre. Sebrot-sebrot batrena disorot-sorotkeun ka sisi kagigir. Kira-kira 2 meter deui ka palebah mayit si Iding nu keur neang cai teh ngarandeg bari batrena disorotkeun ka hareup. Hah? Saha nu ngajoprak teh? Cek nu neang cai bari ngalengkah sanggeus deukeut kalawan si Iding. Yen eta si Iding korban kalawan getihna ngawok-wok kaluar tina beheungna. Gorowok anu rek neang cai ngagorowok bari ngabrengbeng lumpat. Tulung anu pae, tulung si Iding pae. Kitu cocorowok anu tas neang cai. Kabeneran kareung kudu ngarona atuh harita goak. Nakolan gentak para mitra. Nakolan koh-koh ditihtirkeun meretana ka sakabeh masyarakat di eta tempat yen aya bahaya. Kabeh pada budak kaluar ti masing-masing imah ting bertek lalumpatan bari ting corowok sawareh aya nu nyebutkeun aya jurig pongek. Hayo kepung aya jurig pongek. Kepung jurig pongek.
kitu corowok na jalma-jalma oksa urang nu manggihan mayit nemalan lain juling ponge itu ki iding pae sisi astana ada kesolokan hah siding pae ayo batur siding pae cenah euy juling ponge ngakan si iding kapung juling ponge na euy teh manu sawareh para wargi ngageder teu puguh dengekeunana jiga jog-jog monok teh lain bobohongan bari ting berengbeng matak geumpeur sanggeus anu maruru tepi kabeh pada ting birigidi ningali beheung si iding poloboran ku getih selentang salah saurang lalaki nyampeurkeun sedeng nu sejenna mah ukurna rempokeun ti kajauhan lantaran sieun jeung paur ningali getih ngabayaba. Astagfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ceuk saurang lalaki bari ngusapanon si iding nu bunceli nu geus eueuh nyawaan. Geus kitu mah regeyeng mayit iding digarotong dibawa ka imahna. Puguh we anak pamajikan pating jererit samalah pamajikan terus kapiuhan henteu sadar-sadar. Ari ku kitu teh mah pantes rek baluas oge lantaran nu teu disangka-sangka salakina bakal ajal aya nu nganiaya. Disangka nama dikaniaya ku jelema jahat sok padahal ku setan. Harita tatanggana iding Juljo daratang kalawan terus ngaremitan. Samalah Bahdarmin oge anu tas kalengitan nyimimi milu kemit ngan kecacap. Tapi tepi kapeting ukur tepi kapukul 1:30 Bahdarmin pamitan ka pribumi jeung kanu sejena nyaritakeun rek balik lantaran melang di imah eueuh sasaha pisan. Ongkohan hate masih kene tagibur mikiran nu jadi anak tayalian nyimimi geus 2 peuting harica can aya raratanana pisan. Keletrek Bahdarmin ngalaan kunci panto berai pantona dibuka tuluy ka jero. Kalawan pantona ditulakan barang rek malik breh katingali. Aya saurang awewe keur ngarengko sare di kamar. Barang diteges-teges ku Bahdarmin si horeng nyimimi geus nyampak aya di imah. Hah? Nyai? Nyimimi? Nyimimi teh? Ceuk Bahdarmin bari ngagegero. Hatena ngarasa kaget kulisik nyimimi kulisik tuluy nguniang hudang gigisi. Ya naon, Bah? Tanya nyimimi bari neuteup kana beungeut Bahdarmin nu keur ngajanteng deukeut lawang kamar. Ari nyai tas di mana atuh? Ku abah jeung ku batur salembur pada nareangan ka ditu ka dieu teu panggih. Abah meni geus asa teu puguh pipikiran ingis nyai araya nu ngaguna sika we. Keur mah kaayaan di urang sakieu keur harenghengna. Loba deui paling jeung gujrud ai jurig pongek deui ceuk Bahdarmin. Bari ngojengkang ngadeukeut nyimimi nu keur suraseuri. Di tadi ge abdi mah teu ka mana-mana Bah aya we di dieu nuju monok. Ih ulah sok ngaheureuyan kitu pamali ka kolot mah nyai. Kapan abah teh dihenteu-henteu ge geus kolot tur bapa nyai. Geus jelas ti peuting kamari nyai eueuh di imah. Disangka mah nyai teh katampian. Boro ku abah di teteangan samalah geus 2 peuting ieu sararea pada nareangan. Tapi ina nyai geus nyampak aya di dieu. Sedeng rek kumaha bisana nyai unggah ka imah lantaran panto tukang ditulakan panto hareup dikunci pageuh ku abah. Nu bener nyai tas di mana atuh ha? Ceuk Bahdarmin lengteng ngarasa kaget ku perkara nu jadi anak geus nyampak aya di imah. Teu tos di mana-mana Bah. Sangam abdi aya di dieu nuju monok, panginten abah we nu teu ningal ka abdi. Tema nyimimi tetep ngakukeun mah teu ka mana-mana. Teu ningali kumaha ari nyai. Nah abah teh dianggap teu boga panon kitu atawa abah dianggap lolong bonconom. Ulah sok ngadoreksakeun ka kolot teh nyai mangkaning tatangga urang. Dina peuting ieu rek terus neangan nyai. Eureum meureun abah teh dianggap nyiksa batur. Nah nyai boga adat kitu daek karalos-korolos tengah peuting atuh ngerakeun nu jadi kolot barina oge. Kumaha lamun ceuk nyai panggih jeung jelema jahat teu nyai diguna sika. Ku lalaki nu teu tanggung jawab bisa kumaha teuing abah susahna lamun tepi ka nyai kitu. Ceuk Bahdarmin ngomongan kanu jadi anak. Sedeng nu diomongan nama para mitra. Hamalah nemal bari ngabalieur nu matak ngajadikeun kaget keur Bahdarmin bapana lantaran tara-tara tisasari nyimimi make daek nemal kitu kani jadi kolot. Biasana mah mun dicaritaan kuno jadi kolot teh sok cicing bari ngeluh tungkul. Sakumaha nu kauninga para wargi sadaya. Harita Bahdarmin ngomongan nu jadi anak. Seneng nu diomongan mah malah nemal bari ngabalieur nu matak ngajadikeun kaget keur Bahdarmin bapana. Nah piraku deui atuh abah. Sajelmana nu wani nyieun talajak goreng ka abdi.
anak Dayek kudaek na Ulin tuh boleh diome itu Ulin di jurung-jurung kudu kumaha tuh menjadi anak teh gitu salah Abah nanyai make wanita malang gitu kan jadi kolot cek Bah Darmin tambah kaget ku pola nu jadi anaknya susah mikiran anak Abah malah tema nyimimi bari ngorejat nangtung di barung kubudi baketut hasem ye nyai ulah sok salah harti Abah mah ngomong gitu sotenan laik nyarek atau ngahalangan nyai rek Ulin ngan Abah mah hariwang mangkaning nyai kasebut jiwa awewe tur beuteuh keneh ari katamah-tamah nyai turun ti imah nu lain mangsa kasebut ti peuting na nyai teu hayang dipikanya aku nu jadi kolot teu ngarasa sieun turun ti peuting kumaha lamun ceuk nyai aya nu ngaguna sika kan maen masih ngayen kitu kieu ge Abah abdi masuka tema nyimimi bari ngadilakan jadi bapa ngalawan kali jadi kolot maneh teh cek Bah Darmin muncereng ambak memang rek naon deui nah ye sugan kudu dicabok sia nyawa teh cek Bah Darmin ujug-ujug nafsu lantaran asa teu ngeunah disentor kudu jadi anak harita Bah Darmin nyirilik rek nyabok nyimimi harita nyimimi rikat newak leungeun Bah Darmin sarta dicentok ku totolonyong ti totolonyong dereg-deg nyimimi lumpat keluar gero Bah Darmin ngagegero bari ngarawel hoe maksud rek nyiksa nyimimi mimi montong lumpat sia disiksa ku aing deuleu pokna Bah Darmin ngudag nyimimi bari ngamang-ngamang hoe atuh keur karemiting guru tak kalaluar muru Bah Darmin bari ting corowok nanyakeun aya naon Bah Darmin aya naon Bah Darmin gerona sababar urang lalaki bari ngudag Bah Darmin nu kabeneran harita aya saurang lalaki tengah tubuh tasya lian nu kasebut dukun karek balik tas ngemita nu maot pareng harita dukun teh ngadengieun yen aya nu ngagero Bah Darmin kalawan ningalieun yen Bah Darmin keur ngabeberik nyimimi sanggeus deukeut ceg leungeun Bah Darmin ku saurang dukun nu katelah mangsuman tak ditewak satengah dikenyang teh ke heula Bah Darmin sing sabar kunaon ieu teh kunaon lesotkeun mang lesotkeun dah kuring rek ngawarah jadi anak bungan kakaradi omonganan batan ngagugu malah malikna malang meniti sirikna ti popolotot ka kuring cek Bah Darmin teterjel bari ambekan ngahega nu dimaksud ku Jang Darmin teh nyimimi leres pun anak nyimimi tuman kumaha dina malang ka kolot atuh ke sabar heula Jang Darmin ulah waka ngalajur nafsu ngumar amarah di mana atuh da dasar kakolotan Jang Darmin nama ayeuna mah urang balik heula ka imah jeung mang ke di ditu urang ngadongeng tina perkara nu jadi anak Jang Darmin ngadongeng di dieu mah teu pantes lain tempatna cek Mang Sumanta bari ngaleng Bah Darmin leos Bah Darmin balik deui jeung Mang Sumanta ka imahna sedeng Bah Darmin sajeroning keur lempang teu oleh ngaliekan bae ka tukang kalacat Bah Darmin jeung Mang Sumanta kitu dinu sejena naluturkeun milu unggah gek dariuk di tengah imah cing jelaskeun Jang Darmin nangunaon pangna Jang Darmin ngabeberik nyimimi teh kalawan rek disiksa sagala tanya Mang Sumanta barabat ku Bah Darmin dicaritakeun saujratna ti mimiti nyimimi eueuh peuting kamari nepi ka pararea omongna sedang Mang Sumanta nu disebut dukun teh sirahna ungut-ungutan tutas Bah Darmin ngadararkeun perkara anakna pok Mang Sumanta cumarita waktos na seep